Ulah sarantiyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Bismillah menjadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa menjadi saringing kolbu para PHT malati ati diwuwuh ku alhamdulillah menjadi pananggung rambu muka jejak dina angen nyakukeun ria jeung sum'ah nu pasoreng kerah dina mana nyingkahkeun rasa calutak minculak nalatak istren pangastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu mati dina ati sanggari dipiri kedua kalimat syahadat lirjaji sumpah hambolan calinci luncat mulang udar tina tali gadang cindra tina subaya muarek ngijing sila bengkok sinembah saja husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu Maha Kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibangkeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang dipikat cinta. Runtuh syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu Maha ngatur dihandap miwadi luhur mikanyaah kajalma jujur sarta nyarek hirup kakabur. Sholawat kali salamna Allah mugi ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan tauladeun figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabi'in tabi'ah nu keukeuh pageuh nyekal sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imanna. Teu umut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Para asatidah qori-qoriah mubalik-mubalighah tokoh agama alim ulama ketua DKM ketua MUI ketua DMI anu kusimkuring dipihormat guru lanung pikeun simkuring ais pangampi pupuh lemur tikawit kades kadus RW RT DPD LB tur LPMD ibu mewah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan palayan hempak berbayaksa reket dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Lamun ibu meuli pulpen pasti keur nulis, lamun meser jam pasti keur nuduhkeun waktu, mun dagang pasti hayang untung, mun tani pasti hayang hasil. Tari ibu pangaosan hayang naon? Bisi hayang pamih jeung urang. Ecek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu, maka gerak tanyakeun ka ustad nu deukeut naon gunana ilmu. Jawabanana al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi naha kanyataan mah baroga ilmu tapi hirup poek lain. Nah kabeh ge ararapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting hees wae. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha perdiet wae.
Kabeh ge hafal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea tapi naha ustad ge sok burger wae. Ibu ge hafal ilmu kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik baeun wae. Berarti lamun gitu lain urang teu boga ilmu tapi eta ilmu can jadi oncor. Sehingga ngaran ilmu teh entong ngarep-ngarep ditampak batur da ku awak sorangan geus ditolak. Kabeh ge apal ilmu urang teh bakal maot di akhirat sidik poek nu ngoncoran dibati ku maca Quran tapi naha kana HP 3 jam nepi ka beleo sanggup aya maca Yasin juheuan. Maka hakikat ilmu teh di mana? Da jalma teh baroga ilmu ngan oncorna can boga. Saha atuh jalma nu bakal kaoncoran ku eta ilmu? Jawabanna hiji, lain jelema nu sakola luhur. Da loba jelema sakola luhur ai punten eueuh kabisa. Kolot baheula teu sakola tapi pinten nepi ka lentong, punten kalangkung ta eta ilmu. Saha atuh jalma nu bakal meunang oncor ilmu? Hiji jawabanna qalbun salimun, hate nu bersih. Lamun di antara orang ieu nu hadir hatena kosong maka bakal gak sanggup dicician. Lamun hate geus ngarasa boga ku ilmu ngadenge ceramah kieu bakal eah-eahan. Teh ceramah kitu ngadon-ngadon ustadna aing ge bisa atuh naha lain ku babatok sia. Jadi jalma bakal kaoncoran ilmu teh lamun kosong hatena. Lamun geus boga rasa bisa, ngarasa diri alus, ngarasa diri bener, ngarasa diri hebat, bakal ngaremehkeun ka batur, bakal nganggap bodoh ka batur, da rumasa diri nu pinter, padahal hirup mah teu boga naon-naon. Maka sih hirup sebenarnya derajat manusia, lain raraina, lain budakna, lain lipstikna, lain hartana, lain pangkat jeung jabatanana. Harga diri manusia mah gumantung eusi hatena, beunghar pedit da moal aya ngahargaan. Sangsara sombong keur mah sangsara sombong deui. Kan eueuh pulunganeun teh. Batur meuli kongkorong nu sangsara, urang sangsara kuduna mah tarimakeun kana kasangsaraan. Ieu mah batur meuli kongkorong panas hate, manehna ge meuli ngan pedah nu batur bisa dijual, nu manehna henteu. Da sidik nu manehna mah tina lajada ladang tina COD. Naon eta ngaranna? Panyakit panas barangan. Kunci hirup teh geuning hate. Wadah pake lipstik pake ngan kudu bareng jeung amis budi. Pancek batur teh keur mageulis amis budi. Keur naon wadah kanal beuyeur beureum ayeuna hasil beungeut. Da teu hayang nempona ge atuh. Mata kunci hirup adalah hate. Nu beunghar bakal bageur da hatena bageur, nu sangsara bakal sabar da hatena alus. Maka hakikat hirup gumantung eusi hate, ibadah ge gumantung eusi hate, salat ditampa, zakat ditampa, pengajian ditampa, baca Quran ditampa, gumantung hate. Ieu pangaosan alus, kudu bareng jeung hate nu alus, ngarah ka tempo isuk teh akhlak nu alus. Pangaosan alus hate kotor, da hampura bubar ti deui bakal loba nu diomongkeun. Eta nanagarana teh muhajat jadi sasaran ieu teh geus penting kuat eueuh hak anu acan. Dah teh atuh kotor. Grup ibu-ibu qasidah naon kitu silung. Kumaha cek ibu-ibu sok kumaneh ibu mah leuwih. Hate naon ge salat alus bareng jeung hate nu alus bakal katempo akhlak nu alus. Salat alus hate kotor bubar salat ge bakal mulak cangkeng asa aing pang salatna. Na kudu kitu geus salat kudu nemongkeun kasombongan. Weh. Ya. Maka jawaban hate jalma anu kosong, hate jalma anu bersih, maka cicingna jeung Allah, lain jeung nafsu. Ayat Qur'ana apan innallaha ma'an. Saestuna Allah teh babarengan jeung urang, tah teuing nepi ka detik ayeuna hayang lalajo mana jalma nu bareng jeung Allah teh mana? Nu siksik meuli sulit ati goreng pucus, nu kitu lain jeung Allah jeung hawa nafsu. Ieu pangajian jeung Allah nyaho ieu pangaosan kuring ceramah jeung Allah teuing. Apakah tukang son jeung Allah teu apa? Isuk aya deui pengajian ceramah kudu ustaz setempat mungkin teu nu hadir bakal loba jiga ayeuna.
berarti kajawab di pengajian lain jeung Allah jeung naon hayang panggih jeung anu na TikTok penasaran leungit eta Allah nana gerhana ceramah jeung Allah teuing tahun hareup ulem deui tong dibayar saperak-perak acan datang moal eta ieu teh lain jeung Allah jeung suudon jeung lamun kuring ceramah teu dibayar nepi ka teu datang berarti cakep berarti kuring hirup lain jeung Allah jeung naon jeung duit sehingga ladang ceramah di akhirat eueuh naon-naonna da ditukeurkeun jeung duit cek ibu teh kaharti euy ceramah berarti itu malah diulung ceramah teh wios cek ustaz teh dibayar wios ridho ngan hajat teh make modal tuh bersih hati mata hirup jelema nu kosong hatena bersih hatena bakal nyopot ilmuna teh di mana-mana budak jadi ilmu budak sajam gelut 5 menit pakaleng-kaleng coba kolotna 7 tahun baru kan ilmu tak budak lol hayam ilmu bulukna jadi kok dagingnya sumber gizi nogna sumber vitamin tikotokna eker aduk atau tulangna seblak tulang manfaat hayam kabeh coba awak ibu sagelis-gelisna ibu ngenog enjing-enjing teuleun di warung batur da bangkrut harga gini maka nengaran gelis teh ukur 30 ka handap gelis 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran gelis matak samemeh kuring ceramah tadi omat ibu ulah gumelis nah narek kitu wae geus kolot anggar gumelis budak ora gumelis aya modal lantaran gelis nini gumelis datang urang ka ustaz sareng ngeok kuat hayang naon awal judul anu keur kolot nu geus kolot make jeung gumelis deuk naon judul well anjing jadi ilmu keur jelema anu kosong hate mata kuring mah panggih jeung anjing cara dibale itu rengkuh ka anjing teh punten we sing teh pun guru ka anjing kumaha cek tetangga rada gelo nah anjing teh nyebut nu gelo maknya guruna anjing kali-kali mah ibu jeung bapak teh guguru ka anjing palebah mana urang guguru ka anjingna paeh anjing sakadar bilatungan manusia mah mawat lain balitungan unggul tapi bakal tepung jeung alam balitungan nu kadua ilmu tina sakadang anjing najisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalau yang make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus menjadikeun hate batur dengan pantal ala padeukeut hate hujan saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuf kana kanyirian batur bener geuning kasus Gus Miftah tukang es peletuk kue kaca letot Gus Miftah teh ceramahna teh 2 jam kaca letot samenit nah ada rakyat mah apalna 3 samenit padahal mah cara Allah keur naikeun derajat manusia apan tukang es nanti ka detik ayeuna per hari ini 600 juta tukang es menang sumbangan tuh dan naikeun derajat manusia teh geuning ku hinaan batur bener oleh dia itu tukang dagang urang ge eudeuh cenah dagang ka pangaosanana sugane na kaca letot teh sudi najis tak eta teh pelajaran hirup urang teu kudu ngahujat Gus Miftah teu kudu nah sagala rupa kajadian ngandung hikmah jeung pelajaran ibu baheula keur leutik jetot di tajong apal keneh tunggulna apal keneh tempatna ayeuna ibu geus kolot ngaliwat kadinya inget keneh tunggul ieu baheula anu ngalabuhan aing pangalaman mata lalajo batur tong sok lalajo tina salahna aya hikmah di balik eta kajadian geus we urang mah teu kudu loba ngomongkeun Gus Miftah lalajoan tukang es naik derajatna pira kadang disebut eta cek ibu teh sok atuh ustaz sebutkeun ka emak teu sudi nah da lain takdirna ibu bener nana gerhana lalajoan baju biasa celana biasa kan ngomong ge kuring ngomong biasa
Da bihung di logikaan lu bihung jadi ustad. Merek ustad. Da ustad mah urang ge apal, udang badag, gamis ngangsar, sorban ngagaplek, leumpang lagi mau rusuh jiga urang. Orang ustad mah kateuyeuk. Nah kieu pan baju biasa, calana biasa, ngomong biasa. Aya dina YouTube meureun ngalajo nah kieu encan empok. Matak dia terada nyasar saeutik aya warung cing teh Bu, palih mah anu bade pangaosan, kalem we cenah da ustad nana lagi bakal telat balik ka urang. Cing teh nurus tunyu. Nah, teu diangkat. Kayaknya bapak geus ngangge sarung, make kopiah, make koko, temurutan kuring, tuikeun bisi teu kamentalan. Apan datang ka dieu ge geuning datang ka dieu, pan ai batur mah nu diudang gamis ngansar tasbih diceklan mah, datang ajengan teh wilujeng sumping al mukarram, assalamualaikum, nyungkeun pidoana, kamu pun anak, da ka urang mah atuh Pak. Nolot tina mobil kalaka well, kuat eueuh assalamualaikum. Malahan dia ge nyalambeurkeun ka ditu ka nu hajat, tanya terek minta doa, lain barang tadi foto. Kan untung kupun lanceuk ku ketua DKM, amankeun cenah di ditu. Udah udud hese, ngopi hese, na urang teh titah kelaparan tuluy. Pokon bae we cenah da ustad mah jelema, lain urusan jelema teu dahar mah modal. Tapi ibu lalajuan ngarang takdir, gening takdir mah geus ditakdirkeun. Baju biasa, celana biasa, ngomong biasa. Ai geus takdir mah kudu jadi penceramah mah. Sajawa barat, kakurilingan, malahan capek. Beres ti dieu isu ka Subang, ke Subang leos ka Tasik, di Tasik beuleuh ka Ciamis, di Ciamis ka Majalengka. Kitu we unggal peuting teh marukneun ari ibu. Apaan dia ge memeh ka dieu teh di Purwakarta heula. Waktu sapoe teh dua panggung, nya kumacek ibu, aduh dua panggung mah teu untung, da ibu mah lalajo amplop. Teu ngarasakeun capek namanya. Malahan dijawab ku kuring, sapoe dua panggung lain untung, rugi. Di Purwakarta kuring tetuang, nah rusuh ka dieu sieun kapeutingan, apaan di dieu ge acan dahar juk titah ceramah. Tapi ada hari ajengan mah karena loba barang dahar di nu haja. Nah, lamun di dahar di dieu mana bawaeun Bali. Obat abdi mah pahajat punten moal tuang deuk dibawa. Karena di ditu mah di dahar berenang jeung dulur baraya. Aya di dieu mah kuring bala kecerakan sorangan. Moal egois abdi. Moal. Maka rumus hirup adalah hati. Nah, atuh nana gerhana beda ti batur, tah eta teh ilmu ari ibu. Lamun batur mung ngeun ditiung, ulah nyalahkeun kanu teu ditiung, salahkeun ibu. Anu osok ditiung. Kunaon batur mung ditiung, bongan urang sok ditiung tapi eueuh contoh kanu tara. Cacat lamun ibu di jilbab hade akhlakna someah darede budi basana kana gosip teu pati popolotot tara da batur teh kabitaeun atuh apaan ieu mah ditiung mah cobrot ngomongkeun batur anger popolotot kasalah di anger ngadenge kana gosip anger tuh cobrot da rumasa aya pituturkeun batur aya picontoheun batur sedengkeun batur bakal nempo contona lain nempo cangkangna lain nempo teorina tapi nempo gawena. Ibu-ibu ge namanya kuat raoseun geuning aduh naos salawat salatullah salamullah tumpang ting bitunya ala toha rasulillah tumpang ting salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salam tumpah goreng mah jeung ibu latihan taranya baik pelebah nabuh akur kalau itu mah minang latihan nabuh setahun sekali
raoseun eta mah salawat. Tah batur mah moal nempo etana, tapi nempo gawe sageus maca salawat. Mun ceuk ibu salawatan genah, sing genah oge ucapan budi jeung basa. Ulah ari salawat digenah-genah ai dulur nyeri hate ku bibirna, ari tatangga dicarekan, ai kasalaki nyebut marmot, salawat di mana udah alus-alus. Jadi aya eusina, Pak. Benar ya. Maka segala rupa kayak gumantung. Tuh lalajuan orang. Ai jangan menuk kosong mati mah mana we guru natina orai ge jadi ilmu. Orai ganti kulit ngaran amar orai. Boa ibadah urang mah nya pangaosan urang mah ukur ganti kostum, ganti baju jeung ganti carana. Ari hate teu ganti-ganti, nu galak anger jeung dulur tahu anger, kasalahi anu weng anger, pedit ge anger. Jadi karek ganti baju can ganti hate orai. Ampun, ada orang ngomongin orang. Tuh lajuan hileud. Hileud cicing 30 poe muntau dirina nolojang-jang ngaranna kukupu. Jelema geuleuh kana hileud tapi resep kana kukupu. Ladang ibadah lamun apal dina diri, akhlakna, karuniana, pangabisana, tapalkeun awak sorangan. Maka urang teh tina hileud batul bakal resep. Nah, jadi kukupu. Kunaon eta robah sikap hirup. Iya. Lalur. Kan jadi ilmu lalur. Lalur lalajuan ku ibu euntep na dinu kotor, napalkeun anu kotor, napalkeun panyakit bah kotor. Lalur. Jadi jalma anu sifatna juga lalur, resep ngariung jeung nu salah, napalkeun deui kasalahan, ngarabatur kasih tina kasalahan. Lalur. Lawan lalur eueuh deui madu, ai madu bijina tina nyiruan. Nyiruan euntep dina kembang anu alus, nyesep saripati kembang nage nu alus, maka kaluar nage madu. Ari madu sifatna amis, lamun omongan ibu geus amis, boro-boro mah kolot budak leutik bakal resep. Kunaon atuh batur bet kabur, urang mah dapat rawani, haid. Batur teu ka masjid, jero ka masjid atuh oi. Hirup teh kos 1000 tahun teuing. Empok bapak pret. Atra balik. Nyeun masjid ka jiga pasaran aya nyeun daek aya siang tara amar masjid atuh. Kumaha itu? Cek itu teh maneh ka masjid oge, maneh teh karek ayeuna kan baru mah sarua pernah ngalaman dulu jiga urang malahan gapeh bareng jeung urang. Maka tausok lalajo batur dek lalajo mah awak innallaha ma'ana saestuna Allah teh bareng jeung urang. Nu kumaha di jelema bareng jeung Allah? Soong wayang sok aya disebut semar. Dina sirah semar aya kuncung. Matak bahasa lagi semar iya wih tong ajak sedih hesek kunaon buat mereka tong caket deui nya tong caket deui tong caket deui sama dua sok nyentok utusan semar iya semar kuncung dan narwulung. Tuh semar kuncung dan narwulung. Toong kuncung semar. Lamun ku ibu rek dihitung semar kuncung ternyata aya 88. Simbol manusia, simbol ibu, simbol kuning disebut falsafah. Lamun cek ilmu mantek disebut majan. Cek ilmu mantek disebut majan, cek orang Sunda disebut simbol, cek profesor disebut filosofi. Falsafah. Tah jadi semar aya kuncungan 88 teh, falsafah hirup manusia teh 88. Naon eta asmaul? Bener?
Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabir, ya Khalik, ya Malik, ya Musabir, ya Gofar, ya Kohar, ya Wahab, ya Rojak, ya Fatah, ya Alim, ya Qobir, ya Basir, ya Rofi, ya Mu'id, ya Mu'idil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adlu, ya Latif, ya Khobir, ya Halim, ya Adil, ya Gopur, ya Syakur, Bikaya, Sobu. Salapan dulu salapan, apalkeun awak ibu dina sirah teh mikir teh kudu salapan-salapan. Lamun Allah boga sifat ya Rahman ya Rahim, Allah teh Maha Welas Maha Asih, maka ibu ciptaan Allah kudu boga sifat nyaahan asih. Yatim bela, nu susah talang, nu bingung tulung, batur teu boga imah pangnyieunkeun, anu lapar pangmerekeun, teu boga gawe pangnuduhkeun, anu bodoh pek oncoran, Rahman Rahim. Ari urang ngomong nana gerhana ge teuing. Depan dia ceramahna kudunya kasih yatim, nalang anu susah, nulung anu butuh, batur can boga imah pangnyieunkeun, anu susah pek mere. Tinggal pecahkan ku panitia bener tak ceramah ke cenah kaharti aya nu make we amplop jeung hajat wayahna moal dibikeun singkara dikamanakeun urang bikeun we ka fakir jeung ka miskin kumaha ceuk kuring tong kitu nya dibawa kana gawe mah hese ceuk urang bener Bu mata kieu teh ngandung sagala rupa. Salapan puluh salapan disebut Asmaul Husna ya Rahman ya Rahim, artina netes karena awak urang lamun urang makhluk Allah diciptakeun ku Allah, Allah bakal nyalametkeun urang lamun urang asifatan ku sifat Allah nyaahan asih. Dua, Allah teh Al-Ghafar, ari Al-Ghafar teh asa kampura sabejan-bejana kalakuan urang sagalo-galona urang keukeuh Allah manutupan aib urang. Dan nana gerhana dihargaan ku batur teh lain kuring berharga, Allah we nutupan aibna. Da ibu dihormat batur teh lain ibu nu terhormat ngan ibu ditutupan aibna. Tah nutupan aib ibu, nutupan aib kuring ku Allah eta teh Al-Ghafar, Allah mah Maha Panghampura. Ayeuna ibu dihina, dicaci, diledek, difitnah, sampai boro-boro itu datang ka imah dina henteu ceuk ibu, bae bebas urang kudu asa kaluhura ka jelema nu doraka ka urang. Ta eta Al-Ghafar. Ngawujud dina dirina, ngabentuk dina jasadna, katempo tina rasana, rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, maka jelema nu kasifatan ku sifat Allah, moal pernah ngantep batur kalaparan, moal pernah ngantep batur ripuh, moal pernah ngantep batur teu boga imah, moal pernah ngantep batur miskin, pasti hayang ngeraan. Weh. Bagus kitu acan. Nya. Ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, keun. Nama kejeungkeun, apaan aya bahasa? Init bari cicing lumampah ulah ngalengkah. Init jasadna, cicing hatena di mana? Di akhirat. Jadi ibu teh awak di dunia, hate mah di akhirat. Mata hirup di alam dunia jadi modal eukeur. Mana gerhana init bari cicing, init jasadna ngan hatena mah cicing di imah jeung saha jeung pamajikan matak sagelis-gelisna urang dieu hampura moal kaboda. Init awakna hatena mah cicing jeung pamajikan matak deuk ngagelis kebeakan anger teu kabita. Ayeuna urusan akhirat irit bari cicing, irit jasadna diteundeun di alam dunia, hatena mah kudu nyantel di alam akhirat, mata saliring-liring gumadi, sarekat saparipola, kahirupan nyicingan dunia, keukeuh jadi modal ke alam akhirat. Bener ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, enjoy. Tuh lalajuan buah buruk, nu buruk tong dipetik, nu buruk tong dialak, nu buruk tong ditaekan, nu buruk mah engke gerag-gerag. Ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, tong dilawan. Mun dilawan sarwana, kadua bisa darah tinggi. Kan we antep engke ge eureun. Banyak eta cenah batur teu eureun ngomongkeun urang engke ge eureun. Di mana geus nyeri buntu. Banyak eta teu eureun keneh engke ge eureun di mana geus pae. Lamun jelema maot bawa keneh dosa ngahina batur, ngaledek batur, nuding batur, mitah batur, maka Allah boga ancaman. Salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, ibadah ditolak teh ditarima. Lamun eta manusia can silih hampura antara manusia jeung manusia. Hiji
Batak balik ke dia wayahna ibu boga dosa kasalaki bebaskeun bisi isuk ibu maot balik ke dia kedua tangkep ayah cek salaki teh kunaon maneh balik pengajian jadi lebah ngomong bisi isuk maot tobat paling kuat 2 poe gitu. Ingat-ingat bisi tatama dari hati ku bibir urang isuk kuat mentah hampura ngarah salat zakat saum ibadah haji diterima ku Allah Ta'ala lantaran di alam dunia geus teu boga beban dosa maka wajib manusia silih hampura antara manusia aja wajib hampura gitu euy bisi kasihkeun tina omongan keun we isuk urang nyieun deui kacau. Ibu boga mantan salaki baheula orang ke rumah tangga nyebutna moal aya nu pangkasepna ieu teh salaki abdi dredeg pasnya dredeg talat kami di uleuman budak teh jingjing kumaha ibu si bagong nyerieun hate disebut bagong wayahna isuk susul ka ditu ampura gitu baheula keur amak nyebut bagong ka maneh lamun geus kitu ibu maot jujur lamun tema ibu maot geus minta hampura balumbang timur jalan gede sasapuan tegeuneup jeung teu maleukmeuk ladang salat nempel ladang zakat nempel ladang sedekah nempel ladang ngaji ge nempel jadi cahaya engke di akhirat sehingga cek malaikat teh assalamu alaika bener wilujeng sumpingna salira kalayan penuh kasalamatan dipapag nah pinuh cahaya nempel ladang ibadahna karena awak teu batal ku kagorengan urang kadulur sugana salah darah tuh ceramah kieu nu pedit jadi bager nu goreng jadi henteu anu kasalaki hoak jadi rada andalmi nu kami toha ukur barang penta engke jadi mere sudah kunaon atuh gerhana beda heuh pelajaran hirup da kuring mah ngomong teu bisa bahasa Indonesia teh henteu otak tadi terada muring ka puluh-puluh wah cing teh urang di magara ragah MC ge kuat bahasa Indonesia. Ibu-ibu cenah yang saya hormati Bapak Al-Mukarram Nana Gerhana telah hadir di tengah-tengah kita urang keur salat kuat poho deui bacaan salat atuh dah wah cing teh cilaka aya abdi mah da urang sunah aya ibu mah pan ngadidik budak teh tag-tag tok dua bahasa dihijikeun awas jangan main sisi balong nanti 3 jebur awas jangan main sisi solokan palid keh kurumuy akina ti kota weh cucu kakek dicari-cari gok di dia dah begitu balik mata kade mah rek kusuna bisa kuring ceramah ku Arab bisa nah atuh henteu ibu jangan Arab di lieur bisa ku Inggris bisa in the name of Allah the merciful the compassionate ngartos teh ibu sarua abdi gimana ngapalkeun saja jalan mata tepikeun atuh ku budayana mata kuring gaya kieu baju kieu ieu teh nepikeun berdasarkan budayana masing-masing da ustad babara reda oh nyata mamah yang bari curhat ngulum ceramah teh mamah dedeh nu kudu diulemna ulah Nana Gerhana mamah dedeh pan aya program Indosiar mamah dan curhat dong iya dong beletuk urang Karawang mah saroge abi mah nyeburutnya teu usaha cek mamah dedeh datang ke RW nyieun BPJS sopak bebengok etana bagian curhat mah ka mamah mamah hayang ngulum ceramah teh anu nerangkeun karuhun eta mah Abu Ya Muhyiddin ti Sumedang mamah hayang nubari sholawatan Kiai Haji Salimul Apip ti Kutawaringin mamah hayang nu pinter ilmu tafsir Ustad Abdul Somad mamah yang anu cerdas dina maca Qur'ana Ustad Adi Hidayah mamah yang nulentong Agim saudara-saudara yang budiman alhamdulillah malam ini bisa hadir di Karawang ya cicing ngajak seuri meragakeun ge teh hese alhamdulillah ya dari Bandung pada dohor malam ini di Karawang bagaimana ibu sehat kunaon hari ibu berpesan sama jamaah ya hidup itu harus banyak berzikir
Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang cicing hese. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang. Ketika ibu dahulu pacaran sama yang tampan lagi kaya, hari jadi jeung nu petot. Berzikir anu kasep bari beunghar ternyata loba salingkuh. Ayeuna ibu boga salaki anu petot mungeun salingkuh. Nah, teu payu. Jadi Allah mau menyelamatkan kita bukan dengan cara kita ya, tapi dengan cara Allah Ta'ala. AA sadar ini bukan panggung AA, tapi ini panggung AA Nana. Karunya kanu hajat kudu ngamplop kaduaan. Jeung teu mungkin dibagi dua. Eta mah keur urang we. Ya, akhirnya AA pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA ge mah lentang. Mama ngulang ceramahna ayang nu bari nyanyi make nada. Oma. Sabab Roma Irama mah dakwahna bari nyanyi. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Roma tuntunan kuda emak. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dakwah bari nyanyi oma ulemna kan mahal. Alungna gerhana we nyanyi bisa ngadalang bisa ceramah bisa sabaraha we rek merena. Da Roma Irama mah kurang lebih 40 juta leuwih. Bacana bejana mata Roma Irama mah takdirna jadi penyanyi, mata keur leutikna ge jetot ti tajong wae mah kenada. Pan ibu mah jetot ti tajong, aduh, Roma Irama mah jetot ti tajong, aduh. Meureun urang geus teu nyaho. Bapak nitah nyangu ka pamajikan geura nyangu geus burit. Kitu nada Karawang, Roma Irama lain kitu. Geura nyangu. Geus burit. Lamun kuring jadi kenek alus, nah sorana gede. Bandung, Karawang, dua deui ceu, jadi kenek alus, sorana badag, teu kabayang kenek Roma Irama. Bandung, Karawang, dua deui ceu. Ningang grup qasidah bareuki heureuy, pan langsung ngajawab Al-Fatihah. Jadi jelema teh geus boga potensina masing. Hemeunang teh bari nyanyi, make jeung teu meunang aki-aki ge baheula ngajak ka masjid ku nyanyi. Mana bukti eta geuning di masjid bareto. Aling umat muslimah. Ayo urang berjaha les eueuh da mikna butut. Maaf salat subuh airet setengah genep maghrib. Timpah ku budak mora aki-aki keur eling umat kumar budak mora aki teu eling nah ada di balendogeun mik atuh. Eta teh dakwah make nada, dakwah make budaya meunang pek tong digeunggeureurkeun. Ibu ge baheula ngaji keur leutik pan make nada ngapalkeun sifat Allah nu 20 wujud kidamba kok bomba dong hayangeun tumpak apaan ngeus tadi nate sebeuh nyanyi eta hemeunang pek. Nah tuh akur jeung urang Arab moal bisa Karawang jeung Arab
di Arab barang dahar putilu ramo nu disuguhkeun korma nya meujeuh coba di urang barang dahar putilu ramo nu dibikeun angeun kacang dahar lila asup moal nya beda budayana di Arab ngong adan langsung komat meujeuh jam 5 jelema geus ngawola di masjid cobaan di masjid ieu ngong adan langsung komat da urang mah yakin isu ke bubar nu adan eta komat eta imam eta makmum eta bidadan eta ngadua eta nu balik bari ku kulunu si eta nu eureun ka masjid ge si eta keneh jadi kolot baheula mah ngolo bahasa ngolo dibawa ku ilmu perguruan tinggi naon eta MSI metodologi studi Islam metode pikeun Islam tah nyanyi teh metode bener waktu tuh mang hayang digurang Arab moal bisa di Arab tarawih dibagi jam 3 subuh jelema daek nu dibaca Al-Baqarah Ali Imran An-Nisa An-Naba 30 juz saputing tamat dina tarawih teh anggeus jam 3 tempo masjid beuki getol cobaan di dia pingpin kupun lancet jadi DKM pan pun lancet teh sampai dina tarawih maca alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin da bubar jelema di tukang tarawih ke jam 3 subuh di ieu tempat kuring yakin sapoe pinuh kadua poe jelema jijing kurungan nyeri suku kalau ditanya deui mang na teu ka masjid rada gelo imamna imam dicarekan wateng ngarti-ngarti esuk nanti atau imam eta datang digemok masjid ulah cenah di imaman kumaneh ngaribeuhkeun gitu lalu jeger bari make tato hiling cenah ku dewek jadi imam teh dak wol teh eta imam bari make tato jadi imam tarawih aya nu dibaca haben we Al-Ikhlas 23 rakaat atau 11 rakaat nu dibaca Al-Ikhlas tuluy eta ge hayang beureun Anas ngan rakaat kaopat poho deui malun jeger dipikasieun wios napuluh deui kumacet nu tukang lajeng cenah kumaha salira nah da tarawih jam 8 anggeus kuat pada ngagabrug teu sangka cenah maneh kuat hade imaman teh jadi di urang mah ibadah nu hade teh nu tereh urang lain bangsa Arab bener keun dan Nabi ge ngagenggeureuhkeun ka jelema nu salatna lila tapi Nabi teu pernah ngagenggeureuhkeun ka jelema nu salatna tereh kumaha ceuk Nabi tong heubeul teuing anjeun ngimaman teh naha di tukang aya budak di tukang aya aki-aki sing bijaksana bener Bu matak nyanyi ge dakwah ku nyanyi tamata kolot baheula geuning nu ngaran-ngaran kahirupan mah tinangtu boga kahayang ari ibu boga kahayang naon itu karek hujan sakieu gempeur teh rek baralik yuk atuh nah ada hujan cai atuh meni sieun ku hujan teu cara lalajo dangdut di jam 10 ke jam 5 nagog pedah Karawang aya goyang Karawang Lilis Karlina nagog we di jam 10 ke jam 5 teh lalajo dangdut mah cobana pengajian hujan kieu katempo juga hayang mantong ampun ibu boga kahayang hayang naon hah ibu hirup di alam dunia hayang naon hayang salamet dunia bener ya teh pansok ngadoa geuning robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah paparin kasalamatan keur abdi di dunya jeung paparin kasalamatan keur abdi di akhirat mun ibu hayang salamet di akhirat maka modalna adalah di dunya melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng melak hade jadi hade melak goreng jadi lamun engke di akhirat menang goreng bongan urang pepelakan di dunya goreng mata lamun ibu hayang menang kahadean di alam akhirat gerajieun ti ayeuna eta kahadean panon tong popolotot bibir tong ngomongkeun batur ceuli tong resep gosip ngalengkah tong kana salah di dunya dipikanya di akhirat dibere salamet aing ngadoa jiga nu heueuh hayang salamet dunya akhirat aing di dunya panon popolotot bibir ngomongkeun batur kana gosip beuki ngalengkah kana salah hate rudet boro-boro di akhirat di dunya ge dicekek batur benar well ayeuna ieu nu hajat
boga budak tuluy disunatan hayang naon ibu boga budak hayang naon hayang boga budak nya akan kuring oge osok ngomong ka ibu ge meneun ka anu nikah geuning sok nyarita sing sakinah mawadah warohmah bari maneh lagi nu ngomong kitu teh petet panonna bati pasea peuting. Ayeuna ibu hayang boga budak soleh meunang ka hayang mah ngan butuh jawaban. Hayang boga budak anu soleh pertanyaanana awak ibu parantos soleh mata tong ngarep-ngarep teuing da soleh teh kudu dimimitian ku indung jeung bapana da budak masih diksaroleh palebah mana budak solehna ngadat ngamuk bere 1000 perak meuli kurupuk cager orok ngamuk bereng cai susu damang coba nugas kolot kieu ngamuk bere 1000 ngadon dibanting atuh Pak. Jadi nu kudu soleh teh lain budakna heula tapi indung jeung bener Bu. Ayeuna bukakeun ya budak teh dikandung kudu ngaran indung 8 bulan lilana. Saha nu ngandung? Ieu kaum ibu-ibu, mata bapak kudu bisa ngahormat ka ibu-ibu. Nah, ieu teh nu ngandung. Bapak lalaki kuring lalaki kaluar teh ibu-ibu mata pikanya nu ngaran awewe teh ulah dinya nyeri bari ngareret ka lalakina dengekeun pikanya nah apan urang mah kaum lalaki kaluar teh tina rahim ibu berarti ti awewe mata kuring mah nya ahwe ka awewe baweo celembeng bae we daripada diberi nu pego mah lieur leuwih hade nu bawel we nu bawel mah aya kahayang teh barawak teu kudu meuli TV teu kudu meuli radio teh we bujurna jeung calawak geuning coba jeung nu pego da bingung atuh sok pikanya bapak kumaha cara lalaki mikanya ka ibu-ibu ngakal ngarah ibu ngakel ngarah ibu ngari. Ibu buat baut jemedar jemedut da lain salah ibu bisa jadi salah bapak nah teu ngarti-ngarti kana kahayang ngaran ibu-ibu buat asa didukung da moal mungkin ibu baut lamun sagala rupa kajamin imah pageuh baju teu dahar seubeuh baju boga tiung aya ongkorong nyampak geulang alhamdulillah keur jajan ongkoh keur nyangu boga keur balanya aya eudek ibu ngamuk tuh kuping Pak da ibu-ibu ngamuk jeung buat baut teh lantaran loba kekurangan beas eueuh nya Bu Bang Emok rabeng budak ngada baut we ibu mata bapak nu kudu ngarti lamun pamajikan eukeun baut ulah ditanya dalam ditanya mah ngadon nyegam kunaon mamah baut ku sia kitu teh leng bapak teh mikir ngakal kunaon pamajikan baut paong padaringan geus kosong meujeuh baut paong lipstik geus disokelan ku bilik meujeuh baut paong wadah geus dekok tengahna meujeuh baut jadi bapak dibaudan ku pamajikan teh bapak bakal minta hampura nah urang anu kurang sebagai lalaki cabut duit 2 juta bikeun kanu keur baut mah ta duit 2 juta daripada baut wae mah juk nangkep lain ta tadi lalaki ngarti tong dicarekan, tong dipika geuleuh, tong dipika keheul. Saha ieu tah ibu-ibu? Sabab tugas ibu teh berat. Mun dibikeun tugas ibu ka bapak da moal sanggup. Patuangan sakieu alusna ibu teh ngandung 8 bulan keur parawan mah matak ti guru sur putu ti jalikeun simeut ti soledad cak-cak keur parawan. Coba ayeuna cak-cak teh wakteuna na beuteung ibu da ngajedog atuh. Nah, geus bebereh hilang. Saha nu ngaruksak anak ibu kudu melenung pan 8 bulan mata kaum golongan artis mah hayang ngajaga ieu nepi ka belaan embung boga anak lo pinareup nah jika nu teu ngarti pinareup nya era abdi ngomongna mau kujung eta pinareup keur parawan jeung ayeuna kan beda kusaha diruksakna ku anak bener Bu ridho we ibu 8 bulan ngandung
Sabulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan majok kolot, 8 bulan ngorak deui, 8 bulan sang paceap sang gudubrag. Ripuh ibu ngandung teh ripuh. Tuh Pak kakuping. Ripuh. Nang kuban sok sieun bitu, nyengigir sok sieun bahe, nang karak sidikan eungap nya. Deuk teu eungap kumaha atuh orok karek 4 bulan bebengok bapa geus aya nalalangit. Heuh menerkeun kenteng neng. Ripuh. Borosok budak ka alam dunya buyang getih ampir-ampiran raga papisah jeung nyawa maot pingaraneunana teu bisa keluar di imah bawa ka bidan dirujuk ke rumah sakit bari ibu teh tanaga geus beak darah geus keluar pecah ketuban parantos tapi budak teu keluar wae kan kitu zaman ayeuna mah ngalahirkeun teh beda jeung bareto. Dokter geuwat nyokot gunting berarti deuk dikeureut ibu dibakakakeun gunting geus ditempokeun dibius ukur sapotong kerak tinggal ku bapak nyebut kerak ibu kuat muringkak bulu punuk ih nah ada bapak muringkak kieu nah ada tengah laman bapak digunting nges digunting dikodok budak dikeluarkeun balina dikeluarkeun dikual-kual di jerona ngarah bersih ulah aya darah kotor bisa-bisa jadi penyakit seueuna nepi kana mun-munan bener ibu. Nah, karena cek ibu-ibu tetah cendarengekeun ku bapak-bapak. Ngan ari ibu mah gede badul. Ripuh ngandung teh. Ripuh ngandung sebriji boga budak. Tuh, ongko ripuh boga genep. Coba bapak. Bapak mah dihitan perih, nyeri, pan meunang duit panyecepnya daek bapak 2 kali. Tuh sudi. Iya dah lain ku bohong ibu teh kunyaan nges digeureut budak keluar kabeh geus keluar nges bersih kumaha dokter nyokot jarum asupkeun ku bola anu sarupa jeung kulit hargana teh 15 juta tuh dikaput deui ibu kunaon ibu bet digunting jeung dikaput dobel ka nyerina digunting nyeri dikaput ge nyeri melaan sahari ibu digunting melaan anak dikaput melaan ieu tah ampun mata perjuangan mata gede mah enggak saat tong dikaput deui lah perjuangan nu ngaran indung perjuangan nu ngaran ibu ka anak beak dengkak nyawa ditanonkeun bener borosot budak ka alam dunia tapalkeun ku dokter pendidian dina dada ibu ya bu batak bapak teh kudunya ka pamajikan saksian lamun bisa mah keur ngalahirkeun teh nu keur ngalahirkeun ngajarag-jarag ge sagede kieu kesang nahanana gerhana apa pernah noong atuh sagede kieu nanonkeun nyawa hayang mun ibu keur ngalahirkeun teh gigireun teh salakinya bunya lain ieu mah ngadon-ngador ka mana karep ulah kitu Pak singnya nah apan turunan bapak genetik bapak orok bapak budak bapak darah daging bapak nu kudu dipikanya ku salaki saha anak jeung pamajikan loleh kewajiban indung bapak ka anak hiji berengaran anu alus ngaran kuring nana gerhana lantaran baheula mah pan teu usum ngaran-ngaran Korea teh mata kuring mah nana gerhana dalam mun di Jawa mah jadi nono gorhono kusabab kuring orang Sunda mata kun diam kun bapak merengaran nana gerhana mata biheung jadi presiden na bu nah da presiden mah kudu tina O Soekarno Soeharto Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, Prabowo, tuh KB, Megawati 2 tahun, telila, mah. Gus Dur 2 tahun Pak, Habibie 2 tahun Pak, Muntina panjang. Dipikir-pikir benernya, kata lamun abdi hayang nyalon jadi presiden, kudu robah ngaran, Nono Gorhono. Tawayahna anu ngaran Tatang lamun boga cita-cita hayang jadi pejabat jadi ngaran Totong ngraso yen saaloh jadi moal stres heueuh teh bere ngaran hade timbul pertanyaan ibu kunaon anak gerhana dibere ngaran anak gerhana kuring lahir keur waktu gerhana
matak meujeuk kolot baheula merengaran ngana gerhana da keur waktu gerhana bulan matak sakieu mah lumayan coba lamun gerhana panon poe da tutung jeung tahun 83 bulanna bulan Juni tanggal 16 dicatetnya dan kerek ngucapkeun wilujeng milad dina tanggal 16 mung wilujeng ngado nu balikna nana gerhana kolot bala merengaran gumantun kejadian budak Senin pasti weneni budak Salasa pasti Asa budak Rebo pasti Abo budak Kemis pasti Iis budak Jumaah boga budak adi lanceuk ngajuruna asa Rebo jeung Jumaah dasar Rebo berengaran anu hade salian ti berengaran anu hade inung jeung bapa boga cita-cita boga budak nu soleh didik ku agama tah soleh teh ternyata man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin Allah dek mereka alusan dina sagala rupana yufaqihu fidin lamun nikreuh ngeureuyeuh paham dina agama jadi senangna bahagiana hiji patokan agama mata kieu barudak cenah ngaji titipkeun ka pasantren titipkeun ka madrasah titipkeun ka ustad cenah apal sapina jurumiyah sulam topek tijan mantek maani bayan balago cenah apaleun eta teh ilmu pasantren matak wajar lamun barudak di pasantrenkeun keur modal hayang soleh teh inung bapa kudu ngamodal kunaon ku hohoa masantren sajang keun bae antep cenah sarewe keun bae tong salat subuh karunya da ayeuna mah atuh barudak ayeuna mah boro-boro dititah salat titah mani ge hese bener Pak padahal mani eukeur dirina pan ibu mah baheula didikan kolot ibu nyere sing balik barang dahar teh si cepret emot teu bu baheula init sakola geuneuk dijebrod guru datang ka imah ditanya ku inung kunaon geuneuk diteke guru kamprot deui ku inungna budak nu belah dia geuneuk untung teu paeh baheula mah coba ayeuna Pak mun di sakola dikepret guru datang ka imah kanyahoan kumaha ceuk inungna ontrog ku aing guruna bener tak ieu teh didikan kolot baheula ieu asli kuring baheula keur ngaji guru di dapur kuring di jero da dikira teh guru di dapur kuring di jero keun bae salah ge nah da pelebah salah teh dikepret atuh Pak garalang punung balik ka imah ngaha maneh teu ngaji ceuk pun bapak teh dikepret nyokot pecut gaprot teh ka dieu dipikir-pikir di ditu cing teh disiksa aing di dieu disiksa tapi hasilna ieu nu ayeuna lamun aya pendidikan serupa kitu wah geus diborobot tapi hasil beda hasil ladang kasar ladang keras maka katempo hasilna ladang lemah lembut mata ayeuna teh kitu we hai da ladang lemah lembut bener tuh Bapak DKM teh geuning polisi mata pendidikan polisi mah keras asli Bapak polisi mah pendidikannya keras taros bisa percaya atau bisa aya nu rek jadi polisi mikir deui ai kira-kira lebay mah entong abi we ngadongeng teh ternyata Bapak DKM teh polisi tugasna newak penjahat mata kudu bobog kudu dawa gede tanagana sorana badag nah newak penjahat angkat tangan penjahat sieun coba lamun kukuring angkat tangan geus moal euceul mata polisi jeung ustad beda karakter ustad mah karakterna lembut punten kalangkung umi tos nyangu teu acan abi wios urang puasa we eta karakter ustad matak begung awak beda jeung polisi geus nyangu acan prit ditilang saku aing karakter polisi matak dina upacara ge polisi mah bagianna ngerek bendera gobodo sangsaka merah putih orbo ibu sok nguping nya genah di kupingna saminggu di puskesmas teh polisi mata lamun rek rumah tangga talung jeung polisi talung jeung ustad
alung jeung ustad lentong tos nyangu teu acan wios puasa ngeunahnya coba jeung polisi gerah nyangu komo jeung TNI mah kudu bobo kudu dawa kudu gede tanaga nah tugas teh ngajaga keamanan negara gerah nyangu siap 86 kudu kitu kemarin ada apa pek anak ibu buka cita-cita hayang jadi guru pek ngantaros bapak polisi jadi polisi kunaon pendidikan anak keras kunaon TNI disiplin pendidikan anak keras darah gening ayeuna Indonesia dipimpin ku TNI keras pak koruptor 28 yang di penjara lebok tak asli pak ojo judi online dek diberantas nah Ustad apa pernah ngobrol jeung Prabowo aja kemarin kita kena ngimpi judi online dek diberantas narkoba dek diberantas penjahat negara dek diberantas malahan pidato nage koruptor yang berangkat ke negara apapun kami Prabowo akan utus prajurit untuk menangkap seorang penjahat negara keren nih TNI utak kurang teh hayang jadi presiden deh gitu boro-boro jadi presiden abdi mah aya Pak Kades tadi dia mana Pak Kades oh ayahnya Pak Kadesnya tah abdi jeung Pak Kades mau jadi kades acan dek jadi penceramah nah kaharti kena jadi penceramah beletak saja balik kemol coba Pak Kades samutan tadi paingan kan sakedeung dah sadar diri dek lila oge udah moal matak di amplopan kuno hajat mataksa kurang cicing masing-masing kuring ustadna Pak Ketua MUI ustadna ketua DKM ustadna keun kades bagian roda pembangunan jeung pemerintahan anak silih ajenan silih hargaan dua anak keur cicingna tugas masing tah anu balik atuh lamun budak hayang soleh naon didikan anak agama pasantrenkeun senang ngaji sehingga geus ngaji geus masantren bakal cicing tumbuh cinta sejati di mana cinta sejati hiji Allah ka makhluk dua nabi ka umat tilu inung bapa ka anak pek ngaji sehingga jadi apal cinta sejati nu sabenerna lain kabogoh jeung kabogoh cinta sejati mah Allah ka makhluk nabi ka umat inung bapa ka anak ngan tilu-tiluna cinta sejati Allah ka makhluk nabi ka umat inung bapa ka matak neng ulah kagoda ku bibir lalaki waduh cinta sejati keur bobogana waduh tong diangkat pada isuk-isuk loba nanya gitu udah makan belum kumaha becek budak awewena ih kamu perhatian banget sama aku kirim beas udin lain kitu wah dadahar teh kudu ku beas lain ku cinta bener ibu puting-puting kamu udah tidur belum logika jalan matak ngabales ge berarti acan nah cinta jadi boloho jentot tajam nuker bobogohan kuat ih aing mah nempon lagi hujir nuker bobogohan jentot tajam kumaha cek budak awewena cek budak lalakina kamu sakit cek budak awewena iya ke puskesmasnya ih kamu perhatian coba nunggu sekolot kieu jentot ditajong kumaha cek salaki eta batu eta cokor neuleuh atuh batak wadul cinta sejati kabogo jeung kabogo mah wadul pokona mah cinta sejati mah Allah ka makhluk Nabi Muhammad ka umat inung bapa ka anak ta eta cinta sejati jeung agama bener bener-beneran mau motor butut beberek-bekan mogok dorong kuduaan sur hujan kumaha ngomongna iin diaan coba ibu geus kolot dibawa dibonceng ku motor butut naik bari mogok odek ngadorong terus udi kumaha cek ibu ngagajleung dijak motorna ganti cek aing oge atuh mana cinta sejati seuia sekata ringan sama dijingjing berat sama dipikul teh angar we
salaki keur usaha kakara disanjung-sanjung dipuja-puja aduh alhamdulillah gaduh caroge teh ku tanggung jawab pedah keur usaha gede nganggur sabulan asa tanungkeun di miara marmut Allah cinta sejati pek ngaji pek buka Quran pek ngaji hadis pek pasantren sehingga nepi ka apal cinta sejati teh Allah ka makhluk nabi ka umat inung bapak ka anak maka patokan manusia hiji ka Allah ibadah ka nabi akhlakna ka inung bapak patuh jeung taat tilu patokan ka surga teu kudu riweuh ka Allah ku ibadah ka nabi ku miconto akhlak ka inung bapak ku ingat sadar karena jasa nungaran kolom wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun teu samata-mata kami Allah nyiptakeun jin jeung manusia lamun lain keur ibadah ta eta teh ka Allah ibadah ka Allah geus ibadah ka Gusti Allah wayahna akhlak kudu nurutan contoh nabi kumaha nabi akhlakna lembut tara songong, tara bohong, tara hohoak, tara sesentak. Nabi mah lentur ibarat hiji nyiruan anu cicing dina dahan anu bobo maka dahan moal pernah ragrag. Itulah filosofi kehidupan Nabi. Tara ngaganggu batu. Yo orang lalajoan. Nabi Muhammad keren. Alakna teh keren demi Allah. Beres salat asar wangsul karo rompokna Siti Khadijah nuju wiridan Nabi mata titah-titah nyanak teko nyalira nyanak gelas nyalira ngeleguk ngaleueutkeun nyalira Siti Khadijah teh pan cicing weh ngarerek tujur soca ngagabruk ka Nabi eureun wiridanana pok tumanya ya Rasul benu ka abdi nepi ka teu miwarang jisim abdi tah ngalahirkeun budak soleh teh kudu kitu tah ya Rasul benu ka abdi nepi ka teu miwarang jisim abdi tah kuring nanya ieu mun salaki ibu nyieun nasi goreng eudeuh ngomong kitu benu ka abdi nepi ka teu miwarang jigana kacadunakeun ya salaki keur nyieun nasi goreng teh moal kigituan moal teu kieu keur naon nyieun nasi goreng tak kitu hidang keduaan sakalian kacau aya bapak-bapak keprokeuna teh ceramah bacek hatena mah kahayang teuing pamajikan aing aya Siti Khadijah mah nepi ka nyegruk ya Rasul benu ka abdi nepi ka teu miwarang ceuk Nabi teh henteu anjeun keur wiridan piraku dititah apan kewajiban pamajikan manohonan kana kahayang nu jadi salaki keun we wiridan mah engke ge bisa tuh kerennya sehingga lahirlah pala putra pala putru saroleh jeung solihah lantaran inung bapana saroleh tur solihah aya urang mah nya kieu nanti bade kulem Siti Khadijah mah widi ya Rasul abdi tunuh bade kulem kumaha ceuk Nabi tunuh nya wios lamun kami miwarang kumaha ceuk Siti Khadijah keur tunuh dititah buringas keur tunuh dititah buringas iya mah keur buringas dititah jug tunuh bade miwarang naon ya Rasul nguji Nabi teh pangyanakeun cai mangga bari buringan coba ibu deuk sare wae bebejana bari ngahoak reka mana nya sare atuh ieu teh 10:30 lain ngebecos wae kana TV begadang we haben ai urang molor keneh eta nyarekan ka salaki peuting-peuting lain pangyokotkeun kopi dapur jeung maneh teh deukeut maneh kokot ku sorangan belana lain ngajajah ke pemajikan teh lamun barang berek gede sakitu leutik ge dikerwih deui geuning eta deuk sare paingan isukna setruk atuh da leos ka kamar jebrod panto tutupkeun sirah ku simut ongkos sare ai dada hurung nyaho HP dibuka TVA nah keur ngomongkeun salaki deui menikah deuk lahir budak soleh kumaha lamun inung bapak serupa kitu bener wayana tobat balik ke dia tuh akhlak Nabi teh nepi ka dinya tuh mata cinta Allah ka makhluk cinta Nabi ka umat cinta inung bapak ka anak sugan pejabat cinta sejati teh ka rakyat teu percaya mun keur hayang jigan bopo-bopo ibu-ibu coblos abdi lamun abdi jadi insyaallah sejahtera itu keluarga maneh
rakyat mah gawe ge hese teu nyogok mah ka rumah sakit bangga geuning teu gablek duit mah bener ya sok sing tarik sok marah ditewa kabeh mana nama flu saeutik bisa ka Singapura coba rakyat ke rumah sakit ge bangga yuk hayang gawe susah kudu nyogot jeung nyogok aya sekolah kudu luhur aya ijazah kudu boga aya pendidikan mahal sawah dijual aya geus jadi hese gawe asal lieur dipikir-pikir mah dah bener ibu oh nana gerhana buat wanian ngomong gitu sakit ya pejabat mah dah lamun aya mah ceramah lagi bakal dirobah mau ngomong eta tapi ibu teh sing sadar kedaulatan ada di tangan rakyat dari rakyat untuk rakyat dan oleh oh sing sadar maju mundur na negara bangsa urang bangsa Indonesia gumantung kecek rakyat nah mereka jadi pemimpin mereka jadi pejabat karena dicoblos rakyat mata sejarah di pejabat itu tong sombong teuing turun deui atuh ka rakyat hargaan ka hayang rakyat sing nyaho ka susah rakyat susut saipanon rakyat lain ukur hayang abring-abringan ka imah rakyat geus jadi geblus ka alam gaib bener kan serba aneh mata sugane atau dugi ucapan teh ka para pejabat moal amakeun da abdi mah teu ngomongkeun si A si B global ngomong lagi abdi si eta aing ngaran si eta mah tong kasihgeun jadi lamun aya jelema kasihgeun heuh ka aing berarti sia nu kitu teh atuh si eta matak nyumput bahas gerade dia pan aya bapak polisi nah kena abdi undang-undang ite mau ada ngomong si eta mah saha we lamun abdi ngomongkeun inisial ngaran jelema bari katempo tah kena undang-undang ite aya ngomongkeun si eta deuk hukum naon nu keuna si eta mah nya saha wadah ibu lamun keur ngomongkeun batur tong ngomongkeun ngaran si eta gitu si eta mah nya euy heuh bener si eta nyumput si eta memual bisa dibongkar pinternya tuh ke atuh dah ayeuna bab inung bapak ka anak budak urang dicarekan batur nyeri hate budak urang dihina batur nyeri hate budak urang dicaci batur nyeri hate tuh loba jelema gede milik lantaran dihina batur kunaon gede milik ibu ngadoa tengah peuting ya Allah gaduhpun anak teh dihina jeung diledek wae ku batur mulyakeun pun anak gedekeun milikna jadikeun pejabatna ngarah eueuh nu ngahina ka pun anak matak bapak polisi ayeuna jadi DKM eta teh lain hade dirina lain pinter dirina aya doa inung nyelunyak celak saipanon tengah peuting lantaran bisa jadi urang keur leutik ngalaman diledek batur nana gerhana ayam dihargaan batur bisa jadi keleutik mah baheula dihina batur inung kuring nyeri ngadoa ka Allah tengah peuting mulyakeun pun anak naik kuring derajat pan aya nu ngahina eraeun ngadon ngecrok duit osok dibere abdi mah sakampura dibere ngantina 100.000 bere 1.000 beuki nyeri lur jadi majuna urang lain karena diri urang majuna urang karena doa inung bapak nah ya tukang son bisa jadi tukang son teh doa inung mata mah tulisan doa ibu ning aya nu boga dolak sok aya tulisan doa ibu meni inung teh ngadoakeun boga dolak cing atuh boga teh Fortuner aduh ibu budak batur meuli motor budak ibu acan nyeri hate budak ibu budak batur kana motor balik sakolana budak ibu leumpang nyeri hate loba inung sujud hareupeun anak nyai hampura lain emak teu hayang nyugemakan ngandalah di kumaha da mah jelema teu boga bisi maneh deukeureuun sakola eureun we daripada teu kabiayaan wirang tuh kolot nyuguh hareupeun anak naha asa dosa ka anak teu bisa nyugemakeun pertanyaanna aya teu anak nu nyuguh ka inung bapa lantaran teu nyugemakeun inung bapana aya teu Allah iwal kuring utak abdi marek enit-enitan ka mana-mana teh hiji izin ti kolot kedua minta doa jeung teh Pak doakeun abdi rek ka mana cenah maneh ka Purwakarta tuluy beres di Purwakarta ka Karawang rek naon heuh pengajian heuh cenah ku bapa didoakeun sing hasil itu teh dus teh hasil di Purwakarta teh tinggal di dieu eta teh doa kolot eta
beges apaleun kolot abdi mah penting ieu teh 2 jadwal. Berarti wayahna kudu aya 2. Nah itu karek hiji di Purwakarta, muka 2 ti dieu. Oh jadi cenah maneh teh ka mana Purwakarta cinta teh. Tuluy ke Karawang. Ai kamari cenah maneh ti mana mau orang Inang, Tasik. Ai Sukabumi, Mochi. Ai Borondong, Majalaya. Ari Ganas, Subang. Ari Kadu, Majalengka. Ari eta cenah kamari geuning maneh mawa dadahareun Ulen, Cililin jeung Wajid. Ari ayeuna ka mana? Karawang. Naon? Teuing situ kumaha engke we. Hanya kumaha engke da teu nyaho. Napa? Oh Karawang mah beas. Kalau diinget-inget, oh nya. Bener penghasil beras terbesar teh Karawang jeung Cianjur Pak. Jeung Subang, tah teh kedudukan peringkat pertama penghasil beras pangan teh keur zaman Presiden Soeharto adalah Karawang. Nepi ka detik ayeuna abdi can apal beas Karawang mentalan. Ngarah apa? Oh iyo beas Karawang. Timpah kamari Prabowo pan hadir ka dieu. Tambah nilainya keur ngajamin rakyat supaya super giji gitu pan. Datang abdi apal, oh berarti tidak mah beas jeung lauk beurnya. Nuhun atuh sateu acana nuhun. Pun bapak lamun enit-enitan sok nanya, maneh hayang dikirim naon ku bapak? Abdi jelema masyarakat, bubur, tuluy, baso, tuluy, goyobot. Nah, adapun bapak wangsul usaha teh mere atuh bubur, goyobot, baso. Tata digi abdi kitu nanya heula cing teh Pak yang bikin tuh naon da abdi teh inget baheula bapak sok ngirim abdi ayeuna mah meujeun abdi ngirim kolot tong cenajang da maneh teh balik bakal peuting ngan lamun keukeuh maneh hayang mereka kolot sadiberena kunuh hajat cing teh arek Pak cau komo we cau Karawang mah moal teu aralus itu cau kan cing teh arek Pak daging jeung sate oh keresekan cing trek jeung sanuna tong da loba di urang ge sanu beasna we cing teh arek kaolahan teh nu hajat heuh sakumplitna malahan tulisan Purwakarta Karawang pan beda jerona amburan nu hajat teh nyindiran sakadar ngingetan bisi poho nah sabab anak nu alus teh nu inget ka indung bapana nu inget kana jasa nu jadi kolotna ridallahu fi ridha walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain ridho Allah gumantung ridho indung bapa murka Allah gumantung murkana indung bapa al jannatu tahta alal aqdam surga di bawah telapak kaki ibu matak anak nu baong badegong hohoak sesentak ibu ngalahirkeun nyeri tapi aya nu leuwih nyeri nalika anak wani hohoak anu jadi indungna leuwih nyeri tibatan ngalahirkeunana matak loba nu ngaran kolot nyupata anak kaduhung maneh dijurukeun nanya-nanya kieu piceun ku golodong saking ku nyeri hate matak ibu pangbalikan ibu adalah indung bapa sumujud ka kolot penta hampura kolot penta ridona kolot hirup di dunia jembar di akhirat ge salamet sabab Allah geus nitipkeun karidoanana kanu jadi indung jeung bapa jadi budak nu saleh teh alus ka Allah ku ibadah alus ka nabi ku akhlak alus ka indung bapa ku inget kana jasa 11 capek wah oh jadi lamun capek teh capek mah meureun ngeusan meureun jadi ibu mah lamun capek teh ternyata patuangan rada kahareup teh tadi teh nginum mah haben iraha daharna jadi lamun nyebut capek teh nada teh abdi mun capek teh eureun jadi di dia mah itu nah hoyong dugi katebu sabaraha ibu teh pangaosan dah hoyong dugi katebu sabaraha ibu teh oh hoyong dugi katebu 1 oh kurang ciriannya ibu-ibu anu ngeping jeung nu hejo hoyong dugi katebu 1 keun antak cenah duaan urang mah urang baralik we ujung hoyong nepi ka jam 1
Ibu tinggal wangsul karo rompok tinggal goler kuring 3,5 mulang atuh. Rek datang jam sabaraha atuh jam karena jam 3 subuh. Gogoboh 1. Nu hajat ge teu barang pentak. Jeung da nu ceramah ge urang kumaha urang. Deuk ngeusan pe. Degeureun juk deuk tuluy bae. Aduh, kunaon ari oce seserian wae. Taya salah sahiji jalma nu bahagia hate teh kitu. Jadi palebah seri teh ngabarakatak. Lamun tukang son seri teh mesem jika nu boga kasusaha. Aya naon sok ngomong. Allah itu. Aya tak lah. Kaji. Sok simpulkeun ku ibu, budak soleh teh anu dididik ku agama, sok ngaji, sok cekelan agama, sok aji hadis, sehingga kudu apa cinta sejati aya di 3 rupa. Tah nu soleh teh anu 3 rupa. Hiji anu ka Allah ku ibadah, 2 ka nabi ku akhlak, 3 ka indung bapa ku inget kana jasa. Dek surga nu mana pek geura pilihan, ka Allah alus, ka nabi alus, ka indung bapa alus, pek geura pilihan. Asal eta ulah ka Allah alus, ka nabi goreng. Ai jeung Allah salat, ai tatangga nyeri hate, berarti teu akur jeung nabi teh. Jeung nabi alus, jeung Allah alus, kakolot barang pentak. Wae sing alus pakatiluna, katiluanana ka Allah ku ibadah, ka nabi ku akhlak, ka indung bapa ku inget kana jasa. Mudah-mudahan deh urang teh nya kabehana dijaga, diriksa, diaping, dijaring ti Allah ku Allah ku Maha Kawasa. Da urang mah jelema lemah, urang mah jelema bodoh, urang mah jelema nu teu nyaho, dinyahokeun ku Allah, dibisakeun ku Allah, dimampukeun oge ku Allah. Leungit kamampuanana sahanana gerhanana, leungit nu dibikeun ku Allah ka ibu saha diri ibuna. Mata urang mah salawasna butuh ku Gusti. Sakitu nu kabiatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar sampurana paralun anu kasuhun ninggali di pamrih hampura anu katada luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu kepuraning indria lampana kasalamatan lawang kabagjaan kembang senetik senebarang sari tutup lawang si kotaka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil cenah jang ambil. Atur terhun ka kersana Khainar Kirom Bapak Ustaz Tanang anu parantos ngadugikeun tausiah mauidatul hasanah walimatul khitan. Mudah-mudahan poin anu 3 terakhir kurang sadaya dipafarinan hidayah sinaran taufik Allah Subhanahu wa taala ngajantenkeun umat anu selalu beribadah terhadap Allah nyontok ka Rasulullah oge taat patuh kana janten ibu ramana. Nah kali deui terakhir simkuring dinyanyanak ieu acara tinangtos seur kakilangan sinaran kahilafanana. Mudah-mudahan Bapak Ibu sadaya Jembar ngabukakeun lautan hampura. Kanggo terakhir mangga urang sami-sami ngaoskeun doa tutup urang sadaya mudah-mudahan sauihna urang sadaya dipafarinan ilmu anu manfaat tur barokah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sholli wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alahya minhum wal amwat wa atubu ilaih. Allahumma inni as'aluka bi fadlika bismillahirrahmanirrahim wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim wa bihaibati bismillahirrahmanirrahim wa bimanjilati bismillahirrahmanirrahim irfa qadri wa yasir amri wasrah sadri ya man huwa kafha ya ain sad hamim ain sin qaf alif
alif lam mim shad alif lam mim ra mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum bisiril haibati wal qudrati wa bisiril zabaruti wal adamati ja'alna min ibadikal muttaqin wa ahli taatikal muhibbin wa'f'al lana Allahumma hassil antal maksud ikdi hajati wa hajatina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di haturanan para jamaah sadayana oke pangresa al-mukarram di haturanan mangga nyajapi hidangan anu parantos disajikan ku sahibul bait hatur nuhun.